ke sepanjang itu. Tapi duit tak terbuka itu. Duit 5.000. Daikin hanya yang dicukur tapi ibu ke sepanjang. Kira orang pecakan lah. Punten. Mang dicukur di desa baraha 15.000. Aduh. Kedua cisna 5.000. Biasa teh lamun 5.000-an. 5.000-an. Hanya sok wios lah ngalarisan. Sok we. Sok mangga calik. Bener tiasa ya teh 5.000-an. Nya wios lah keur ngalarisan. Ya karek muka pisan teh. Bade dicukur kumaha tuh? Kumaha wae mah. Kumaha wae. Asa rapi meureun nya. Mun asa rapi we. Sakieu cekap Mang. Halus teh. Halus Mang. Sugan teh tadi Mamang eta mikir teh sugan teh nek sabeula ceuteuda 5.000-an. Oh, atuh da urang ge tidak sejahat itu. Sedang sakieu? Sedang Mang. Cocok yang gaya ieu. Siap. Mang, nuhun Mang. Heeh, nuhun nya sami. Mangga Mang. Mangga. Bager isi Mang itu mah dicukur 5.000-an ge. Sugan teh nek sabeula dicukurna. Widih, rambut baru cenah. Biar pas dicukur. Cukur di mana? Eta di Barnet kan 5.000-an oke. Di berean sih. Berean. Pas meuli bubur wae 5.000-an. Pan urang kur boga duitna 5.000 atuh. Urang oge nek dicukur tapi boga duit 2.000 ning di ladangan wanya. Wah, di ladangan di dinya mah bager sih Amang Nana mah. Bager. Juga sok bakal di ladangan. Oh atuh. Cung. Barnet cut. Berarti ieu eueuh deui da. Mang bade dicukur. Oh, mangga. Sok calik. Dicukur kumaha? Terserah Mang. Terserah kumaha urang Lin. Heeh. Asa gaya ulah nya. Ngan urang mah 2.000-an. Hah? 2.000-an. 2.000-an? Heeh. Mana rek dicukur apa rek meuli cilok 2.000-an? Jamang tadi oge ning 5.000-an. Aing mah. Bae lah. Ieu sakieu kumaha cukup teu? Naon Mang kieu nih? Geus gaya kieu. Emang ada ieu sikatan FC naon? Fried chicken. Fried chicken. Pan ieu hulu mana mah jiga hulu hayam. Oh edan. Kebenaran aing keur teu boga duit kieu ya si Iyat aya keur ngadaweung jeung si Gugun. Ya mah urang ieu mah duitna Kebenaran aya maneh di dinya ya Naon? Lain urang rek perlu nginjem duit lah 100 Nu kamari ge can dibayar. Heuh isukan sakalian jeung nu kamari. Ayeuna nginjem di 100 urang rek kahareup heula. Aya perlu. Gaya ku urang dibere nginjem. Tapi urang nginjem motor kahareup teu kedeung. Rek naon? Lila moal kahareup 10 menitan lah paling ge malila. Tapi ge balik ti hareup rek mere. Heuh, kurang bere nginjem ke balik di hareup mah. Heuh gaya lah. Malila da 10 menit paling ge. Heuh sok. Urang butuh pisan. Heuh. Si Iyat rek kahareup ka mana nya gunnya? Teuing teu apal teu bejaanna. Tapi bakal bogaeun duitnya. Pasti bogaeun tadi soalnya geus panen. Tas panen? Cocok atuh kitu mah. Urang daguan lah 10 menit mah. Lain gun ngomong 10 menit teh geuningan aing geus aya sajamna itu wae ka mana Teuing salila teh tadi. Heeh. Aing masa curiga ieu mah milik mah di mana we geuningan. Tuh ning tuh aya tuh datang tuh. Nah, jiga leumpang nih Heeh. Lumayan ngisukan. Yat, nah mana make leumpang motorna ka mana? Kieu ceritana teh ye. Jadi ceritana teh kieu. Urang teh beak bensin. Urang teh nek didodorong motor teh nek desen bensin ka pom. Terus sila datang jelema. Heeh. Urang teh nanya, "Beak bensin Lin?" Dijawab urang teh, "Heueuh." Efek mah manehna teh daekeun. Bae cenah ku urang kitu ngeusi bensinna. Karunyaan gua ningali urang geus rutret kesang. Heeh. Eta akhirna teh ku manehna dimang meulikeun ka pom teh jeung di mere duit ka urang 50. Dibere duit 50?
diberi duit 50. Wah. Hmm. Terus cek mahena kumaha cenah? Cek manehna teh kieu. Cedakeun bae cenah motor mah ku urang mangeusiakeun bensin cenah ka pom. Oh jadi manehana nu meuli bensin ka Heeh. pom. Tapi mere duit ka urang teh nitah balik ti heula cenah ieu teh jang ongkos angkotna duitna cenah kitu. Heeh. Terus? Tah da kurang teh teu naik angkot da nyaah duitna leumpang we. Oh jadi mah teh leumpang teu naik Heeh, angkot. teu naik Pinter angkot. bener heueuh Kan bener kitu. lumayan eta atuh. Heeh bener. 50. Kela. Oke, tadi diantarkeun ka dieu motorna ku jelema eta. Heeh, ngomongna teh kieu engke cenah lamun geus eueusian bensin di pom diantarkeun ka dieu cenah ka imah. Kumanehna Ari teh? maneh wauh jelemana. Henteu. Oh, ari maneh. Teu wauh bener teu wauh jelemana. Teu wauh jelema. Teu wauh sama sekali. Henteu. Atuh eta mah sarua we meureunana jeung ngajual motor sia mah 50.000 ya. Aduh, heueuh nya. Guru ge rada heula Hmm. ngadahar obat. Ya boga Cipanas teu Di dieu manggiat mah keur teu ngareunaheun. keur gering. Kunaon karagun si ieu teh gun? Jadi sirah cenah jeung Muria. Ieu teh titah daang. Candaang ti SD. Di coba gun ku urang we bae, urang suapan. Ieu mah atuh pangwapankeun heula. Sugandaikeun ku amang mah. Heeh, kan bae. Eta tuh dahar heula ya saeutik oge pan kudu ngadahar obat maneh teh euy. Aing pan maneh gering mah arum meureunana pentaeun aing teh. Menta cai hese, menta kopi hese. Hayang naon atuh nya hayang naon? Hayang pais haduk. Hayang pais waduk atuh sing kira-kira makanya kok hayang kudu pais waduk segala rupa aing mah. Pan mung nu lain mah hayang make pais waduk. Tapi lamun geus aya pais waduk rek didahar ku maneh. Arek di dahar geus aya mah. Aing geus rupa-rupa anu gering teh segala hayang pais waduk. Awas ku aing lamun geus aya pais waduk teu didahar rasakeun tingali. Cing urang nyieun heula. Buru. Aing udah mun lain ka babaturan teu hayang Kade teuing. poho make Naon? surawung. Make surawung. Heeh. Alah aing geus rupa-rupa heueuh kala. Aduh aing mun lain ka babaturan teu hayang teuing aing mah. Kudu mangmaiskeun waduk. Mun kudu make surawung deui goblok mais waduk oge. Yeung geus asak ye. Mana? Kela atuh. Aing rupa-rupa pisan nya nu gering teh ieu mah. Segala hayang pais waduk. Kieu geuningan teu ngeunah bauna ge. Itu bener rek didahar. Awas ku aing sia mun teu dihakan tingalikeun. Duh, ieu jeung seungit di surawungna ge. Ieu asaan heula. Oke, atuh asaan heula ngeunah teu bisi kurang uyahna asaan heula. Astagfirullahaladzim. Jadi kudu diasaan ku aing. Heeh, bisi kurang uyahna. Aduh, aing. Kumaha rasana? Kieu ning pait. Pahit. Cacak-cacakeun cager geus pahit ku urang kudu geringna. Waduk sia mah ngaheureun aing. Ada. Pare dang sare teh. Bismillahirrahmanirrahim. Yat. Aya naon? Boga minyak teh saeutik we hayang goreng sangu aing mah eueuh minyakna ninggalan beak deui mah. Mah teh saeutik we. Aya. Kela. Ih, ganggu. Mentah heula saeutik. Ganggu wae nek dahar teh
Yat, Naon deui Kara? uyahna ning kanan eueuh euy duh ai. Iya masuk ngaganggu. Ya tuh. Ganggu wae. Ya. Terus nya. Pecina aya weh pecina sekalian bengke teu bolak-balik. Aya pecin mah. Oh heuh atuh gitu mah. Ganggu wae. Ya. Astagfirullahaladzim, naon deui Kara? Sanguna eueuh we menta saeutik sanguna. Ieu mah ya kagok jeung ieu ya bawa sangu tah. Jeung pedana bawa. Tah. Cara resep gini udah teu bari ngopi mah. Heeh, coba deh nih kopi ya. Daguan sekali mah. Anu nyala kopi. Cara resep kieu. Gelas kemarin mah. Meureun saha atuh sok ngentang ngopi sok dibajeng gelasna. Uh, kumang Barnet. Entang ngopi sok dibawa nih gelas-gelasna. Irah kurang karena iya, karena batok nih kopina. Kau nek ninyu kopi lin, mana kopina? Nyata gelasna aing nek nih kopi teh. Kemarana mah teh. Nyata ieu teh sok menta ngopi teh Mang Barnet. Nyata menta kopi teh sok dibawa jeung gelas-gelasna. Ih, minjem gelas lah. Aya di mah. Aja sekalian Mang ninjukeun teh. Ai kopina di mana? Nah lawang tadinya samper we. Coba nalawan kopinya. Ya kopi teh. Ah, cocok ya. Yang nama lah. Malah semping meureunan. Lah paling kopi. Oh, nikmatnya. Oh itu nih si ieu teh euy. Keur di pos. Rek menta caina ieu teh. Moal era meureun menta caina hungkul mah da mawa kopina mah. Ah, kebeneran Yat. Uga Cipanas teh. Ah, paribasa menta cai panas ngomong we menta jeung kopina. Urang ayeuna mawa kopina tuh. Boga kopina orang menta cai panas na hungkul. Aya menta. Aya, Cipanas. Ada gelasna hungkul. Cipanas mah aya. Oh gelasna kamarana atuh gelas? Apa neta nih menta ngopi teh geuning esok dibawa jeung gelas-gelasna. Oh, meureunteun urangnya euy. Aduh. Aing poho deui. Atuh lah ayeuna mah kana naon urang teu kuat hayang ngopi ieu teh. Duh aing hayang ngeunah udud para rakyat. Kudu bari ngopi heula. Da sugun dah Mang ninjukeun kita. Atuh gun pang ninjukeun kopi. Emang ya kopi teh. Sing kira-kira we gun piraku urang ngopi kana nu kieu. Maneu emang cek amang kana naon wae nih tadi. Oh tapi henteu kudu kana nu kieu oge meureunan gun piraku aing nguyup kopi dina batok kos Manila wae. Nyenge anjing ah. Mang kana? Ngopi Gun. Ya ngopi. Mang ninjukeun lah kopina. Ngopi ngeunah ya. Masuk hujan. Duh aing teh kemana ya? Aku kudu ngagadekeun HP ya hiji-hijina. Digadekeun. Wah deui mana? Orang cobaan kasih Yat ah. Iya tadi panen cabelin. Sabaraha kilo tadi? Sabaraha hargana? Tadi teh menang saeutik hargana murah di. Ku 15.000. 15. Bayarna teh heueuh. Ka kopina teh mau panas. Heeh. Yat. Keur ngaropilin. Heeh. Dia tuh jero ngopina dia. Heeh. Aduh. Lain Yat urang teh. Iya teh susuganan. Rek ngagadekeun HP euy. Gadekeun apa? Heeh, teu boga duit pisan duh nyata aya bayareun itu teh paket Naon ieu? iPhone eta teh. Murah urang gadekeun ge 100.000 weh. Ini gadekeun 100.000. Heeh. Tong 100 tuh 50. Aduh, Rek mah 50. tuh ingetnya 50 mah duh aing. Lamun 50 mah aya ayeuna duitna. Telat tuh ah. Asan lah kopi. Eta kopi si Gugun eta mah si Gugun. Oh, nu si Gugun. Hmm. Oh, atuh bae lah, ngasaan lah. Asan ududna euy.
Kita kumaha ieu teh 50 dibikin mah. Apa ieu? 50 mah euy. Oh bae lah. Ada aya duit aku 50 nah Oh tuh. bae 50 ge. 100 mah eueuh. Daripada teu menang pisan alus keneh Tuh. pokona mah ieu mah agak. Aya nek dibikin mah 50 tah. Heeh. Ditampi heula atuh ieu nya. Nuhun ieu. Heuh da urang buru-buru tuh aya bayareun paket. Lila mah nebusna. Moal. Ke saayana duit kurang ditebus deui. Nya kitu nya. Heeh. Yuk nuhun. Sami. Daek atuh mengiat 50. Heeh, dari talus keneh teh. Ayan. Lihat. Poho deui eta kartuna can dilaan urang teh teh. Nah, atuh lain dilan heula eta kartuna. Minjem heula rek nelpon lah babaturan. Ya. Kedeungnya urang nelpon lah babaturan, urang ngabejaan. Maksudnya bisa nelpon ka dieu engke urang ngabejaan bahwa urang teu nyekel HP gitu. Oh, hege. Sok we. Nya daguan sakedeung. Sungguh sangat bodoh sekali anak itu. Bisa saja aku bohongi. Yes. Geus 2 jam, Mang Barnet can ka dieu deui kumaha ya gua nih? Boba kabur Mang Barnet. Aing kumaha tuh aing sakatipu di wae meureun lamun kabur teh mah. HP ongkoh, duit ongkoh meureunnan. Ya halus teh HP teh. Alus atuh ieu mah HP anyar keneh tuh tingali gaya. Urang buru-buru deui teh. Heuh nya ditampi ieu duit ya. Sama. Nuhun. Balik burit. Heeh, kurit. Rame main bola teh nya. Oh, nya tah. Ya, mumpung Naon? aya warung balik meuli heula udut Dia kan udut sabungkus. sebungkus. Ya, Naon deui ka? mane mah kade nyebrangna sok tara tunggal heula. Tingali ke bisa aya mobil jeung motor laliwat. Keun cenah laliwat heula. Oh, Heuh, oh. jeung. Mana aing motor? Di mobil lagi nu liwat wae teh. Aing wae teh geus sajam. Ka mana jelema teh lila deh. Ya. Eueuh nu liwat motor jeung mobil lagi Astagfirullahaladzim, maksud aing maneh nyebrangna engke daguan heula aya bisi aya mobil liwat engke cenah laliwat heula. Lain kudu berarti maneh ngadak mobil jeung motor ngaliwat. Tuh aya motor. Capek kasaung mulai mah. Si Iyat keur panen Iyat keur panen Lin. Heeh, keur panen ieu saeutik nya tah. Sengarit Lin. Tah sengarit. Mantang minum Tah, aya cai mah tah. Oh, kebenaran nek ngasahan rokok. Teu kabawa urang rokok. Oh, di imah. Aya udut mah ya. Aya udut mah. Ngan eueuh korekna mah. Eueuh nya korekna. Eueuh nya tah urang eta tadi teu ngarokok ieu teh. Korekna. Nu bogaeun saha tuh tadi. Nu liwat-liwat acan nih. Urang teu kabawa pan di imah. Jeung korek-korekna rokok teh. Gagal atuh nek menta rokok teh. Atuh urang pesakan deui mah jadi udut mah. Urang itu ngarit can bebenangan. Rek ngarit deui. Karek menang setengah karung nih nyata teh. Nya ayatnya. Dasar jelema koret. Aing menta rokok ge ngabasakeun eueuh korekna. Ieu ning korekna murag. Yah, ku aing sumputkeun. Ke manehna yang udut teh eueuh korekna. Aing ngadon nyuhan kalah dipenta udud ku si Iyat. Enak aja. Kehulaanan aing kudu mere udud ka si Iyat. Ning di dia bari nyuhan ududna sorangan.
Aing korekna ke mana tuh?